Action. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Naon eta sia jeung mamawa naon sia teh eta teh Bandar Edan? Naon sia teh eta teh? Pak Haji dibedokeun ku dunungan kapaksa we dijual ka Haji tulungan aing. Bedokeun ku dunungan di mana sia teh? Goblok anjing dunungan ieu geus 2 karung di ditu genep karung deui. Jadi maksudna kumaha sia eta? Maksudna kumaha? Beuli ku Haji pada Haji boga dunungan alus teh anu orang Bandung teh geuningan. Aing lieur ieu lajana nganyuk, Ji. Jadi ngahanya eta memang barangna pinu di ditu teh tadi teh telepon ti Bandung teh geus loba cenah barang teh. Tapi hari murah mah meureunna nya. Wah, dibeli we meureun hari murah mah gitu hari mahal mah. Murah sabaraha Haji da alus lajana tuh deleh anjing lain janji nyebutkeun murah atuh sing sesuai we jeung dunungan aing atuh balanya teh. Oh, Deleh lajana tah. Oh. Aing tuh lajakot aralus kieu tuh. Hebat, Ji. Nya, eta kan apa dah? Eta mah ciptaan Allah atuh eta mah. Barang mah memang halus kan. Eta bisi. Ari mal dijual mah da. Da geus pinu di ditu. Tadi ngabaran ti si bos, barangna loba cenah di dituna. Bisi eta mah Murah. supaya eta mah kumaha dinya we eta mah meureun ari Pak Haji mah nya. Murah we meureun dibeli ari teu murah mah kenaon da loba di ditu. Loba barang wah tadi ge nu ngajual kuat meuring antri atuh di dieu. Antri nu ngajual ka Pak Haji mah. Sabaraha Haji murah teh? Aing hayang apal. Halo? Anjing aya lila Iya. rudet anjing kok Nya, iya. diem. Nya Pak Hajina teu tiasa kadinya. Naon anu teu damang? Oh nya engke lah. Engke Pak Haji kadinya lah. Insyaallah nya engke lah. Nya engke Pak Haji kadinya insyaallah. Nya. Oh, siap. Di rumah sakit mana? Oh, siap. Engke kadinya nya siap. Waalaikumsalam. Aing manuk teh kumaha nya ieu teh? Sok-sok Haji mentong ngarebut kana manuk aing ieu aja kan bogana ngarep-ngarep meureun ku aing geus digali kumaha ieu teh. Rek dibeuli moal. Oh, apaan tadi ge geus ngomong di pihak Pak Haji Banar Gede anu beunghar jeung loba modal. Pan tadi ge geus ngomong, edek we murah dibeli ku Pak Haji. Ari mal-mal mah kenaon ada geus numpuk di ditu ge barangna. Rudet anjing teh murah sabaraha tuh rudet goblok teh burit. Oh, Sing deleh atuh ingin rebut mepeng keng wae tah. Tuh, tinggal. Murah sabaraha murah teh tah deleh. Ji, Nya. tingali tah. Tah. Aing Deleh anjing. Iya. Assalamualaikum. Nya ya sang Pak Haji Mayung. Eta rek naroskeun eta mobil anu di dinya kalasorina eta teh sabaraha kalasori truk teh? Anjing kalau ngomongkeun mobil. Oh no, eta Pak Haji rek meuli kalasori. Anu tak kamari ditanyakeun anu keur kol desel. Tah si anjing urang pasar ieu nu ngalecokeun wae aing si anjing jadi we kieu aing. Oh, tapi geus aya Sia siap. deui nguah goblok teh nguah naon atuh. Tapi geus aya siap kalasorina geus aya. Kalasorina geus siap. Oh, siap. Oh, atuh nu. Oh, engke kabaran ka Pak Haji nya, engke kabaran ka Pak Haji. Karena Pak Haji rek ngalasori anu ieu mobil anu ieu anu koneng, anu kol desel anu koneng sok. Kabarannya diantos kabarna siap. Kumaha dek moal eta teh? Heueuh sabaraha Ji murah sabaraha dunungan aing teh 7.000 narimana teh. Ya we lah ieu mah da ieu mah nya, ieu mah ukur masihnya belas kasihan sih sebenarnya karunya daripada barang eta teh kayak. Baiklah 3.000 we sok 3.000 eta mah adeke 3.000 beli ari moal mah. Ngejual ari moal mantap lah ada legenda si legenda. Geus si legenda karek hayang mandi eta aduh. Pasti nu agung Robi. Geus we lah bae Ji. Sok we lah. Erek dibikeun. Asal kontan duitna. Sabaraha karung eta kabehna sabaraha karung teh? Ya pokona mah nu ieu sakarung satengah di ditu genep karung kewe kilo geus beres ieu. Genep karung jeung itu. Heeh, itu genep karung ieu sakarung satengah 7 karung. 7 karungan. Oh, siap. Sok we lah kilo we Eta cokot kilona tah, eta budak hei. Sama teh ngaran sok itu.
Sok kade jalan kade. Kekeset kotor kade. Sok kade tadi tuh cokot kilo ini tuh. Anjing. Itu pinu udah barang maloba itu itu udah sok-sokanan berhenti di teu geus menang nganyuk barang naogen sok-sokan itu udah yang ngabanar laja lah. Sok kilo lah. Kilo sok. Ari itu mampu mah tuh. Sok kilo Ji, aing Sok kilo sok Haji ngilo aing eta